Nyi Iteng pamajikanana kabayan teh keur hamil ngorak. Pamanehna ngidam hayang pisan nangka. Tapi si kabayan udasana kebluk tara daek ngalanangka. Isuk-isuk Iteng nyamperkeun kabayan nu keur sasarean di bale harepan imah. Nuhun sih mak, isuk-isuk biasa ada datang. Mana teh kumaha sih geus nyawa sih kan berhamil dan nangka lain pun kahayana malah begoleran dulu. Mas, kadang deui di pangalakeun. Dulu mangga teh nangka nu kolotnya nangkana. Kuring mapat ka ayeuna lah. Urang neangan nangka kemana nya? Urang ke kebon si Ucep lah. Ucup. Ayo non kebayan. Ucup neangan nangka yuk, si Iteng ngideng nangka, nu kolot. Di kebun nyintik aya tuh. Ayo tuh. Akhirna kuring mangge nangka sarolot teh nangkana jagainya bantuan urang cup. Kabayan nyindit datang orang ngeri domelan orang kabur helanya. Aduh kumaha ieu nyindit datang deui mana kacida galakna deui. Sia kernon di kebun aing mana rek maling. Teh Nyai. Sia lesan we. Aku ya di rek copet mah. Bener Nyai, henteu. Demi naon sih kabayan? Ini Iteng Nyai. Alah nyopet make maran ka majikan. Hayu ngilu ka imah Pak RT. Duh Nyai ulah tuh. Mun abdi rek nyopet mana barang buktina? Gini ngeuweul. Jeung geura mangkat sia ulah ka diri. Dadah Nyai. Heuh Akang, pas dongkap. Mana mungkin nangkana teh? Emang atuh mak, sarolot deui nangkana, gede deui. Mana atuh kan nangkana? Oh cenepi itu nangkana. Mang tapi kumaha kabayan? Si nangka teh dipalingkeun, kita balik ke uring. Geuningan cenepi. Piraku teh nyaho jalan balik. Nya Kang, eta teh ngangkat teh nyaho jalan balik. Aku belet-belet teuing. Si nangkana teh hideung mak. Naon? Kuring punya anak belet usia. Ini lagi ada orang Daun. Hei.